Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung pak ampok jongok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nu bade kusimkuring bade dipedar. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara dihirup urang mana anu hak jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa-rupa ciri jalma soleh. Ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu wajib aya di tiap jalmi anu ngaku agama Islam. Sabab ku jalan soleh urang tiasa takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kiwari mah seueur jalmi anu hoyong soleh tapi teu terang kana jalanna kumaha supados tiasa janten jalmi soleh teh. Anu malah kadituna sanes janten jalmi soleh malah janten jalmi siga soleh. Antawi soleh sareng siga soleh tangtos benten tebih. Kumargi ari jalmi soleh mah ayat cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 114. Yuminna billahi wal yaumil akhiri wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusariuna fil khairat wa ulaika minas solihin. Dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya opatnya eta. Kahiji, iman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sareng kana poe akhir. Ciri kahiji jalmi soleh teh nyaeta jalmi anu iman ka Allah jeung kana poe akhir. Naon kaitanana ari jalmi soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Sabab hiji jalma lamun boga keimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sesuai syariat, rukun, sareng elmuna. Jalmi anu iman ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make elmu. Kaitanana jalmi soleh kudu percaya kana poe akhir. Sabab jalmi anu percaya kana poe akhir maranehna bakal salalawasna ati-ati dina lampah samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal tadabur, mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara. Kadua, marintah kana ma'ruf. Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma'ruf teh nyaeta perkara anu dinilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalmi soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos salat, puasa. Jeung perkara-perkara anu sejenna. Jalmi soleh teu oleh ngajak ka sasama jalmi kana perkara anu bener, hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan pami anu sanes heun teu ngalaksanakeun. Katilu, nyarek kana munkar. Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina ma'ruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab. Dina hal ieu, jalmi soleh mah moal betah pami ningali hiji hal anu teu hade, mangka jalmi soleh mah tara ngantep kana pamunkaran. Cara nyegah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamut Taufiq. Yen urang ningali hiji pamunkaran, maka wajib eta urang nyarekna eta mahrek nyarekna ku ucapan, atwa ku kalakuan, atwa kumaha wae carana supaya eta pamunkaran teu dipigawe. Kaopat, ngaburu-buru kana kasayan. Ciri jalmi soleh anu terakhir nyaeta ngagagancang kana kasayan,
Hartina tara nunda-nunda kana hal anu sifatna sae, teu kudu diajak. Tapi dina ngalaksanakeun kasaean aya nu langkung penting anu kedah ku urang diperhatoskeun, sanes ngan saukur kudu geuat tapi anu paling penting ngahiji elmuna. Janten, percuma wae pami urang ngaburu-buru migawe kalusan ari elmuna kosong mah. Da hiji kasaean atanapi ibadah pami teu make elmu eta teh moal ditarima ku Gusti. Nah, palamitra anu dimulyakeun ku Allah, manawi eta nu tiasa ku simkuring didugikeun, mugi ku penjelasan ieu urang bisa kalebet kana kriteria jalmi soleh. Amin ya rabbal alamin. Palamitra anu dipihormat, hapunten ngalantur bae. Hayu urang lajeng keun deai kana dongeng. DR Leuweung larangan. Bagian ke-20. Wilujeng tepang Dewi Palamitra, hayu urang teras keun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangu keun, braal Samemeh ajal datang, pantang masrah keun nyawa. Kayaan Lurah Wikarta, memang kacida gawatna. Sihum jeung kuku anjing hideung, siapnya saat awakna. Untung, si sapla anu tita diwaspada, geuat ngagleng motong serangan anjing hideung. Sukuna ngejejek ke kembong eta anjing, sedengkeun bedog panjangna, dipake nigas beuhong. Buk bluuk anjing hideung ngacleng. Tapi, geuat ngorejat Dewi, teu cecel, teu bocel. Anjing hideung, cumagug. Panonna anu burahai, beuki hurung. Nyorot keun Hawarajapati. Geus kitu, eta anjing ngangkat sirahna, tina sumutna kaluar sora babaung, anu melewung. Panjang, mata kupurayeun. Lurah Wikarta, anu cik keneh disalametkeun ku si sapla, geuat ngajewang leung-leun eta lalaki, diajak mundur. Bari ngaharewos. Nuhun, pelah. Maneh geus nyalametkeun kuring. Sing iatna. Ieu anjing moal bisa diperuhkeun ku pakarang biasa, urang kudu nganyahoan keun heula, naon kalemahanana, ceuk Lurah Wikarta. Si sapla, unggeuh. Pangeusi kampung Nyalindung, anu ngepung ieu anjing, ken aya nu ngamimitian Dewi nyieun gerakan. Komo muka panarajang mah. Salian tirada sebar, maranehna oge, ngadago komando ti Lurah Wikarta. Lurah Wikarta, salaku sekeseler ti salah saurang punggawa Karajaan Sumedang Larang, geuat ngawatek hiji ajian, pikeun nahan laju ieu anjing, anu geus tatan-tatan, siap narajang anu keur ngepung. Sret, indung suku Lurah Wikarta, nyakra lemah. Leung-leun katuhu, lempen ka palebah anjing hideung anu satengah ngadepong, sayaga muka panarajang. Ret, aya kakuatan ti jero bumi, anu kawas ngabagude dieu anjing. Dampal sukuna, kawas nempel kana taneuh. Lurah Wikarta, geus ngawatek hiji elmu warisan ti karuhuna, ajian paku bumi. Anjing hideung, ngagrem. Bari nyanggereng. Panonna anu burahai, lir ngaluarkeun letah seuneu. Awakna, ngageter. Haseup hideung anu ipis, nyimbutan warugana. Ieu anjing, keur usaha satekah polah, pikeun bisa laupas tina jiretan elmu paku bumi. Lurah Wikarta, barang ningali eta anjing keur ngerahkeun kasaktena, pikeun ngaloloskeun diri tina pangaruh elmuna, geuat sidakep sinuku tunggal. Ngetrukeun kabisana, sangkan bisa nganyahoan keun naon kalemahan eta anjing. Lelembutanana, lir kumalayang nembus alam lelembut. Ngayakeun sambung rasa kontak batin, jeung nu jadi guruna, Ki Sedawira Lepen.
Lalaunan, katingali ku Lurah Wikarta, katingali ingkang guru, ngacungkeun hiji barang, bari unggeuh. Terus nuju kana hiji anggota badan eta anjing. Bray, panon Lurah Wikarta beunta. Terus ngaret ka si Sapla, bari cumarita. Plah, ngalahaur koneng. Gedena kira-kira sacurug, panjangna cukup sajeungkal. Tigas nyungsang sakali pelas. Parentahna. Enu diparentah, teu kaleket. Gewak ngabalicet, ngalahaur koneng. Sanggeus meunang, gewak balik Dewi, ngasongkeun eta haur koneng, ka Lurah Wikarta. Bareng jongjolna si Sapla mawa haur koneng, anjing hideung, hasil ngabebaskeun awakna, tina pangaruh elmu paku bumi. Sanggeus bebas, ieu anjing ngabelesat, narajang Lurah Wikarta. Tapi, ieu anjing teu sadar, manehna mapak balai. Waktu ieu anjing ngabelesat muru manehna. Lurah Wikarta, gewat nyakra lemah, meik haur koneng. Geus kitu, haur koneng dina leung-una, dibaledokeun ka apa lebah anjing hideung, kalawan meik tanaga lapisan sapinuhna, dibarengan ku aji paseuk bumi nembus halimun. Nguut bres, haur koneng nancep dina puhu pingping katu anjing hideung. Parat. Nyayeu enu jadi kelemahanana. Kowong, anjing hideung ngowong. Awakna ngacleng, niban lemah. Bareng jeung nancepna haur koneng dina puhu pingping eta anjing. Di tempat sejen, nyirat mi anu keur ngalempreh pada ngariungku ibu-ibu, ngoreja. Bari ngajerit. Margono, anaking. Toh waktos palamitra CF, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,